Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah dongeng Sunda munjung ka pocong karangan Encing Adnan baris dilajeng kana seri kedua. Pamugi sadayana sing aya dina kawilujengan lancar rejeki, sehat salamina, sareng dipasihan kaistiqomahan dina taat ka Allah Ta'ala. Mitra, ieu dongeng mangrupi karya fiksi, etang-etang hiburan dina maturan istirahat. Hapunten oge bilih ayana kasamian dina nami, tempat, gelar, sareng sajabinanya para mitra. Nya supados tong nyangkolong kana waktos, mangga duti urang lajengkeun wae kana seri kedua dina carios munjung ka pocong. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, karung sing nu dihariring bingung nangtung ngalang layung saibarat pangpung nu garing nu moal sirungan deui. Kapalang janten kamelang Mang Uhar bingung mikiran inggis dina waktosna teu meunang rejeki keur ngalunasan hutang. Saja jalan bari leuleumpangan, panonna ningal ka jalan, pikiran aku malayang teu karuan. Niat bade nepungan kotong cen, sugan jeung sugan aya jalan keur ngaputan nasib. Nu sanajan terang moal mungkin ku waktos saminggun anjeunna kenging duit 15 jutaan para mitra. Pikiran mah keukeuh, sanajan mun parang damel di kotong cen ge moal nyatu deh menangkeun duit 15 juta saminggu. Mun lain munjung mah okna Mang Uhar para mitra teu sangaja emut ka carios munjung. Cara pikir ngemut carios kolot baheula ngaran munjung teh leres ayana bisa beunghar ku ngadadak sanajan kedah nyasarkeun lampah para mitra. Leuh pekna ujug-ujug emut ka perkawis munjung ieu teh deuh. Nah letah teh kuat ku kieu. Amit-amit teuing ah. Setan nu nyerenan dedemit nu ngukuntit geura jauh ditu atuh. Tong aganggu. Tuh lompat ka alasan geura teangan tunggak nu keur nyerenan tempat jarian ditu. Sisingkahan kocap Mang Uhar. Nu ngaraos panginten nuju ka ganggu setan. Sabab pikiranana kosong nu keur bingung alatan hutang. Teu lami para mitra, langkah Mang Uhar nepi ka pabrik kayu Kotong Cen. Kaleresan loba jalmi nuju didamel, aya nu garagaji, aya nu ngukur jeung ngepakeun, aya oge nu numpukeun papan salambar-salambar. Ningal Kotong Cen kaleresan aya di dinya, Mang Uhar langsung nepungan. Punten Kotong Cen, wilujeng siang. Haya, wilujeng siang oge. Saha maneh? Ayo perlu naon ha kawe? Bade meser papan atanapi kayu ha? Iya kok, sanes bade nagaleun abi teh. Nanging manawi masih butuh kuli ieu teh kok. Sim kuring kaleresan nuju butuh damel. Mangga bilih kangge dijadikeun kuli ngangkat kayu oge di leuweung. Kersa sim kuring kok. Haya, maneh yang gawe, tapi hoe teu butuh deui kuli.
Jadi ari teu meuli mah mendingan itu wae. Urang nuju riweuh loba urusan ieu teh. Otong cen. Kumi warang indit ka Mang Uhar. Mang Uhar teu bisa kumaha. Sabab memang teu aya lowongan kuli. Mang Uhar indit bari teu pamit ngaleos tanpa wawartos ninggal ka keuheul nu ngarasa malang dina nasibna kiwari. Mitra kaum dangu, namangsa sareureut budak, sepi jembling kayaan lembur, sora gaang banget ramena, selengat ngadadak bau kemenyan. Nyi Ince ngaraos keueung muringkak teu boleh leungit. Sedengkeun Mang Uhar can mulih keneh para mitra. Nyi Ince sosoranganan wae, anjeunna nyobi mereumkeun panon, bari ngadikep kana guling nu beureum. Jantung naratu hatena was-was kasieun. Beuki ka dieu selengat bau kemenyan teh beuki ka ambe wae. Nyi Ince geus teu puguh rasa. Keringetna ngocor gede leutik, awakna panas batik kusieun. Panto tukang aya nu ngetok harita teh. Tok tok tok. Suara panto diketok. Teu salam komo bewara. Nyi Ince ngantep. Tapi penasaran, Nyi Ince ngawanikeun maneh. Ka panto tukang anjeunna nangtuk. Teu lami diketok deui eta panto teh. Tok tok tok. Saha di luar? Kang Uhar sanes. Taros Nyi Ince. Tapi nu ditaros teu leh nembal. Nyi Ince batiku penasaran, nu dirungrung kurasa keueung. Dibuka panto ku Nyi Ince. Kerekek sora panto dibuka para mitra. Nanging teu aya sasaha. Muringkak teu puguh rasa. Nyi Ince nutupkeun deui. Selengat deui bau kemenyan. Nyi Ince ngalangkah ninggalkeun panto, bari leungeunna ngusapkeun punuk. Nanging panto diketok deui. Tok tok tok. Nyi Ince getun kacida. Pamikirna boa-boa Mang Uhar keur ngajahilan. Masalah si Uhar keur ngajailan urang ieu mah. Ocapna bari rikat Nyi Ince mukakeun panto. Barang saprakna panto dibuka Nyi Ince reuas aya aki-aki seuri di hareupeunana. Berekeun ieu kawan. Salaki anjeun mun palai hutangna kalunasan. Nyi Ince teu bisa kicep. Kasima ku anehna kadongkapan aki-aki. Pakaianna ge ngangge pangsi, merekeun salembar kertas teras seuri, lajeng indit. Kanu poek si aki-aki ninggalkeun ka Nyi Ince. Astagfirullah, astagfirullah jurig tat jelema eta teh dedemit atrapi naon. Malah langsung ngaleos wae kanu poek. Ka mana deui itu? Tapi ku aneh ieu nitipkeun kertas. Naon bacaanana ieu teh? Hanjakal urang teh sakola ieu teh. Gunemna ku ngarasa keueung. Nanging bau kemenyan geus teu kaambe ayeuna mah. Kertasna harita diselapkeun di selah palang dada. Teras anjeunna nutupkeun panto. Kerekek sora panto ditutup. Teu lami panto hareup aya nu ngetok. Tok tok tok. Teu buka ieu Kang. Mang Uhar kaketok bari bewara ka Nyi Ince. Nyi Ince rikat muruka panto. Panto dibuka. Mang Uhar lajeng kalebet muruka pawon. Dicandakna ciheran nu ngadadak dikocorkeun tina kendi lajeng diinum para mitra. Ampun ceuk. Ugi kawayah kieu akang utra katrok neangan damel batu ku cape hungkul. Tepisan aya nu nampi. Mang Uhar bari calik dina kursi. Kaosna dibuka keringetna ngucur. Nyi Ince naros bari nyodorkeun sangu sapiring dilaukan ku lauk asin, kulub daun sampel jeung sambel sesasia.
Ka mana wae dupi engkang teh. Neangan damel teh Kang nepi jam sakieu nembe euih. Oba, hampir sadayana para juragan datangan ku akang ce. Teu kalebet kotong cen. Ngan sarua manehna ge nuju teu butuh kuli. Ya kitu nasib urang teh. Nalangsa berat nampina. Asa dibentenkeun pisan ku pangeran teh kana nasib kahirupan urang geuningan ce. Ih, barina ge teu meunang asal ngomong teh. Ulah aral subaha ka pangeran teh teu meunang. Memang sadayana ge nasib manusia mah geus aya bagianana. Ayeuna teu meunang sugan isuk pageto atuh kenging Kang Uhar. Akang mah geus teuing kumaha ce. Buktos na geuning pan kieu. Jangan neubelan sesah. Mayar hutang teu bisa. Teh kumaha coba ayeuna urang? Tembal Mang Uhar. Bari aral jeung subaha. Alatan nasib nu banget susahna para mitra. Kang Uhar mah sesah di omonganana. Terserah ayeuna mah kumaha Kang. Urang mah capek. Nu penting isukan urang mah sapertos biasa weh kula-kuli. Mun teu kuli teu dahar. Capek teh bari nalain di dinya hungkul. Mikiran nasib tapi kahayang keur gawe mah nyabat ngimpi weh di waya siang. Moal nyata dugi iraha oge atuh Kang. Ngerotos wae ongko siga nu mamatan tapi bari manasan wae kadewek. Ngomong atuh ke urang siahar teu mah sanggup karek sabaraha huap asup ka beuteung. Geus teu lusingan wae jadi seul dahar ge ari kieu mah. Mang Uhar ambek. Ngomong na nafsu ku cara nyiin ce nu nyinggung dina kocapna. Sangu di piring ditinggalkeun. Nu nembe 5 kali dihuapna. Ih, ari maneh teh kasinggung sakadar urang ngomong kitu. Nah, atuh patake sing sawawa ngimbangan pamajikan teh Uhar. Tong kahayangna maneh wae dingartoskeun. Da urang ge sarua. Nah, urang salah mun urang teh ngomong yen urang ge capek. Wajar atuh. Da urang teh awewe, era urang teh ku batur nu sok ngomongkeun kaayaan maneh nu nganggur. Cobi pikir ku maneh, kirang naon urang ngertikeun maneh. Nah sakitu kirang buktos urang teh satu satia ka maneh. Kocap nyiin ce. Teu cicing mere pangemut. Istuning sanajan kitu nyiin ce teu kirang-kirang ngorbankeun diri keur minuhan kabutuhan sanaos kuladang nyeuse. Pangarepna bisa sarua jeung batur. Salakina bogaeun gawe ngaraya keur leuwihna pikeun sapopoe. Mang Uhar anu sadar ngakonkeun salah mikir oge ku teu geunah. Nyaeta parasea kedah di wayah peuting. Sedengkeun harita kirang langkung tos lebet ka mangsa sareureuk kolot para mitra. Ya geus. Akang ngampura, akang salah palebah dieu. Inceun uleres. Nanging akang janten hariwang ieu teh jeuk kamelang asa can ilang-ilang mun ras emut deui kana omongan Mang Sardan. Kocap Mang Uhar nu memang rusras deui emut ka Mang Sardan waktos nagih. Hatena melang, pikiran bingung, tuang asa teu geunah, nginum ge karasa pait. Panginten rejeung panginten. Mun nepi aya weh jalmi nu nawisan dirina pademelan, pohara moal ditawar deui pikeun di jalanan para mitra. Ngan teu lami waktos harita di paguritan aya nu ngagiut ceurik. Nyiin ce muringkak sabab emut bau kemenyan nu harita can kongsi carita. Ih, aya nu ceurik Kang Uhar. Sahanya? Mau urang teh jauh ti tatangga. Aya ge dapur haur wungkul di dieu teh. Puguh Kang, ti sabrahna Kang can datang ieu teh loba pisan ngaganggu. Singlarkeun atuh Kang Uhar singlarkeun. Manawi lain jelema Kang sieun. Ya geus ceuk. Ku akang rek disinglar heula. Cicing ieu di dieu nya. Ku akang rek disinglar we. Sina indit ditum jauh. Ngiring Kang, tong tinggalkeun inceun Kang. Ulah nepungan ka ditu bilih kunanaon Kangna. Di dieu weh, di dieu ti dieu. Kocap nyiin ceuk. Bari narik kana leungeun Mang Uhar. Pageuh ku nyepengna sabab kasienan kudu ceurik di paguritan. Mang Uhar oge harita langsung sisinglar. Hei, saha nu ceurik di tukang? Manusa
jin atanapi kunti bisi memedi jeung sabangsana geura indit hei tuh indit nu jauh ulah ngaganggu geura ka alas aya tunggak nunggak tuh geura ditu ka gunung aya tempat nu suwung ulah ngaganggu ka alam batur urang mah lain-lainan jig ditu angkat ocap Mang Uhar niat nyingharkeun kanu cirik di paguritan hatena ngarasa keheung puriding muringkak teu boleh ilang nanging teu lami nu ceurik repeh saibarat gaang nu katincak rap sepi tayaku sora tuh reteh Kang tos indit panginten Kang sieun sugan ceuk kasienan ku singlar akang beunanya wae nu halus teh ngaganggu kanggoun urang padahal maka gunung we ditu da masih loba nu suwung ulah ka urang puguh Kang ince sieun Kang bisi aya nu ceurik deui mulaya hayang Kang di dieu ayeuna mah nu kitu masieun mun ninggal masih aya nu melek mah kocapna Mang Uhar sakadar ngubaran ka sieun nyi ince padahal dirina sarua sieun sabab teu sanggem mun kaperengan langsung amprok jeung bangsa lelembut peuting para mitra. Para mitra kaum dangu mangsa di ngaluluh tanah munding di lembur aya nu geus turun ka sawah keur ngawuluku jeung patani saamparan kebon kacang katingal oge bapak tani nu keur ngocorkeun cai saamparan kebon bawang oge katingal diundakan luhur ku ngaruntuy malapah suruh ngalageunah bari endah memang subur taneuh di lembur teh nanging teu nyuburkeun pikeun Mang Uhar mah para mitra. Kang basa peuting akang can mulang teh aya aki-aki nu masihan seratan ieu aya ku aneh aki-aki teh malah indit kanu poek teras teu katempo deui beja nyi ince bari masihan seratan ti aki nu peuting kongsi kaketok di panto tukang hanjaka kusabab sieun keur peuting teh nyi ince teu wantun nyarios langsung para mitra seratan naon ieu sareng ti saha ieu ti aki-aki basa peuting akang can mulang teh aya nu datang ti tukang kaketok nage urang keterang naon eusina da ngaraos ince teh teu bisa maca tapi manehna teh ngomong pasian ieu saurna teh ka akang mun paleh hutangna kalunasan kode togel atanapi naon ieu teh nya Kang kode deui ditinggal acan geus nebak kode dasar romeheun Mang Uhar asa teu ngarti nyi ince meunang surat tapi pinuh ku misteri diaosna harita seratan nu isina nengnong ieu teh para mitra dongeng Sunda munjung kapocong reka ancing Adnan kabu jeung nengnong insyaallah urang lanjengkeun deui wae kana seri katilu nya para mitra sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.